Ampun Gusti ieu kanikmatan hirup sanajan loba hutang ya hirup di lembur mah tentram cuacana sejuk. Coba hirup di kota mah sangsara jeung panas. Alhamdulillah di lembur mah niis oge batur mah dina sopa aing mah dina tanggal jambu tanggal naon ieu teh rambutan. Ai sopa mah teu boga mendingan dina tanggal jambu postarsan ajeun aing mah digulung hileudog yang penting mah aing bahagia indah sejuk dunia ini. Ih bagus sungguh nikmat ini. Assalamualaikum. Narsi. Waalaikumsalam, ece teh ka mana atuh? Heuh, meni gungunaheun. Heuh, keur nyantai urang mah. Nyantai soek ya Allah. Soek. Gablek baju wae sukanya. Coba tulung aja. Emang geus beres di imah. Atuh geus beres urang mah geus nyangu geus nya geus ngagosok geus sagala endah. Tinggal urang nyantai urang mah. Ieu nasi. Hah? Nek naon teh? Nek kamarana ece teh. Saron di kamarana. Nek tumben isuk-isuk mah nih Orang teh nek aya tujuannya. Arek aya tujuan. Hayang tujuanna naon? Naon ce? Urang ngubaran si Emma. Emang si Emok gering? Lain gering Abe ieu. linglung kitu amun aja emang abe ngan yang kulilingan kitu. Abi poho ka jalan. Heueuh urang Oh ka jalan. Misalkan mana teh kaji ya kalau kalembur urang. Heeh. Terus dilinglungkeun gitu, dikederkeun. Apanya abis teh ditagihnya? Puguh kamari urang geus lupa tan kasawa, mun capek. Ayo atuh di mana emang saha nu? Kasaha ieu teh? Anu boga kenalan si Saro. Bener tapi boga duit. Kan buru kudu di syariat, kudu di syaratan. Ayo mah tuh si Momo. Di tah. Ayo. Tuh, mahi sakit gini cewek eta mah nya. Tuh mah sakit gede, Cuk. Syariat paling kembali rokok naon daun kawung. Ya paling jinggonya pang mahal mah. Heeh. Atuh di mana? Di mana ieu teh? Di mana tuh? Nah itu. Heeh. Oh, nah itu tuh oh gitu ah. Ayo di kaler apa kidul kulon? Kada tuh deketan. Sama edar. Pararanas ceuk. Panas-panas gimana nungguan mah harujak dudanya. Rujak Sunda. Heeh, meunang. Ai maneh rek kamarana ceuk? Ih kepo maneh mah. Pan urang teh nanya mah lain kepo-kepo. Kepo jeung nanya sarua nya. Inti nama kadinya. Ai kepo artina naon? Sok. Ai kepo teh naon artina? Hebat tusuk ngerti bae gini. Sok naon artina? Butak di sawah lain. Eta kebo. Kebo eta mah. Tah kebo. Matakna si lain teh ulah sok ieu lah sok gaul. Ayo teh nyaho artina Ih mah. gaul urang mah kieu ge nyaho nya ibu-ibu mah. Naon artina? Iku kami mau bejakan, mau beri nyaho. Bejakan. Saya kemana mana teh sok jujur nah atuh. Atuh urusan urang bertilu nya. Nya. Bertilu. Mana mah nyah-nyahong geus rehewe nya. Pan hayang apa? Hayang apa ngapalkeun tara ari maneh. Mana geus meureun suruh Mana mah tara boga duit. Ya ku aing dibaca saya teh lulusan SD aing atuh. Naon? TK. Urusan Pak Odo ge. Bangga. Mangka tapi pinteran aing. Oh, pinter nipu cenah mah. Heeh. Ular kamaran aing milu. Teu maci milu. Lu Ulah sailu-iluna. Nuna. Teu meunang. Maneh teh ngarorakeun ekolotan aing, pan. Hel Emang masalah semena-menana. masalah kitunya. Kan ku jelema nage teh tah tiluannya ulah patah. Bangkuna ge bang tilu. Sia teh lain dengekeun. Sia teh hayang katipu maneh teh hayang katipu. Naon? Tipunan. Bisi katipu kudu aya kolotna. Naon? Maneh teh mending padahal mah geuleuh teh bolos kitu ka urang teh mending ora. Nus tunjung teh. Sing katipu tah nek ka mana-mana ge. Wah. Asih edo ku ikut gitu teh nya baturan dulu teh hayang milu wae. Stres ya dong, stres. Iya, atuh. Ari sia Saro. Tempo-tempo nah aya jelema di dieu teh meureun. Lagian sailu-iluna wae. Saha? Eda. Atuh tah banget aing kana ieu. Kan tah janjian teh tiluannya. Gimana tempatnya jauh kene Saro? Di saro nyaho. Di mana? Pokoknya mah ternyata deket tanggal cau na terium. Jauh. Sedek naon naik modal. Hai, tukang jampena di tanggal cau cicingna.
Sampai apa nu gelo. Sugan kalah sih mah. Pokona mah di tanggal cau aing gona. Manjur. Manjur. Sarung itu diberean ku lalaki duit didinya. Aja yang peduli lagi tangkal cau ke tangkal jeng yang penting syariat ayo. Yang penting masih emok teh pohon. Bisa linglung heueuh. Pohon jalana. Ayo, lanjut sih. Pohon lima. Assalamualaikum, Bah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Sama di kebun ya. Kita dukun. Dukun itu bener. Dukun kos nu gelok. Siapa? Bener. Aja atas dia saro jadi lantar loba mah hukum. Aya naon anjeun ka dieu. Iya, Mbah. Aya keperluan ya, Bah. Sarot teh. Aya keperluan naon? Iya, Bah. Sarot teh yang ngalinglungkeun jelema. Bah. Ya. Alingungkeun supaya keder. Supaya manehna pohon jalanan. Iya, abis itu tadi naik. Aya kedel teh naon? Aya penting. Kita dukun Iya bah, keder teh mana teh pohon jalanan. lupa udah tidur gitu tak. Jadi linglung gitu linglung. Bah. Eta doang. Eta doang ya. Oh kenapa? Langsung lagi yang ditanya. Si pohon kadang Bah, Itina sana ulah nagih. Mane. Lamun hayang kacumponan. Cabak ieu. Ah bulu lagi cabak. bulu kelek kita mah jembut lagi. Boro, lamun hayang ampuh. Cabak ieu. Boro, Sarong tuh. maapai sakali awang. Hari itu apa sarok kade mana gitu tuh. Ameh leuwih ampuh. Boro, Sarong. ai aneh. Ari daek eta ge. Bro, Kumaha euceuk daek teu. persyaratan aku udah mempen, ulah pakai barang. Tuh jadi langsung pararae. Bro, Yang geus satu roti heula cabak. bari mempen nyabakna. Ih minggi kieu aki nu mengpeun nya. Da mana gitu, emang aing bisa dibohongan. Aing ge apal meureun. Hah? Bisa lah. Sok ulah loba cetak. Tah. Kasih. Kana ieu. Kelek. Tak sarok geus menang jembut. Ya karena bulu Sarok mah geus menang jembut ah. bilang teu aya kieu. Ya, Sarok mah geus menang jembut mah. awas atuh akina. Geus menang hiji. Sok giliran maneh. Bro, tah anu kiri. Serius. Sarok gimana? Pancet. Sarok mah rintik. Ai pendek sih. Iri. Siapa meren? Lain dia tebul kali Isya. Ieu geus Can cicing. Eta simpen dompetan. Cing, ayeuna cuang ieu lah. dukuna gorengnya keruput. Atuh dukun aki di mana nya? Aki-aki tangan. Cuman kelok meureun aya di pinggir jalan teh. Cuma lagi di kebon. Kayak salah ada kasih. Saro ai mane bener tuh ieu dukun beneran. Cicing maneh ulah ngomong wae. Lah, Oh,
Ada lewas. Tuh, ayam tuh. Ayam tuh pentilan ayam. Ayam pentilan. Ayam kontolan. Kontol. Sama. Kedua tuh. Ya Allah. Sararieu aing mah. Bulu atuh pilih lah itu kan ngejo-ngejo acan di imah. Bulu jembut meluluk. Bulu langkah bulu jembut. Yo. Iya cepeng kumanehnya. Cekel kumaneh. Oke. Berekeun. Lamun aya manehanana, ieu asupkeun kanu gentong, caina idumkeun ka manehanana. Asupkeun ka gentong, caina diinumkeun ka manehna. Heeh. Buset mainan kita ngetong minum juga gentong. Insya Allah manehna bakal keder. Oke mah keder deui. Heeh. Lamun teu mempan balik deui ka dieu. Bulan balik ka dieu jauh. Capek. Wayahna aya hayang kitu. Aing kita nyambutan bulu jembut euy ya. Lamun teu mempan bulu jembut urang, bulu ieu. Sakit mahi. Berekeun. Berarti geus nya. Bulu orang kali dah. Bah, nuhun nya. Dia aya saeutik. Terima. Kurang keneh. Bisina mahi narsi sakitu. Imam dukun matre meureut. Kajen agun. Oh deui bah. Tah. Perhiasan sarok. Cukupnya. Kurang keneh. Kelo sudah minum kelo. Tah, ieu. Wayah aing teh boga nanaon da. Cukup meureun nya bah. Ya Allah. Cukup. Sarok doang sampai 30 juta. 30 juta heuh bae kitu mah Bah, geus nya. nuhun nya. Kadenya. Dasar dukun matre. Saya Mas Saromo, dukun dukun matre. Mana itu nya 10.000. Atuh gelang. Maneh ngomongkeun aing, hah? Orang tadi orang jalan di itu. Nah urang jadi keder. Matakna sia teh. Lamun balik-balik ulang ngomongkeun wae, hate sia teh juli pisan. Makan orang niat anak nyadarkeun seemok. Heeh. Nah urang jadi keder. Baik ya. Kok jadi kadernya? Hidup deh hadiah. Iya aki-aki burung apa aing dibere naon emang. Coba aing dibere naon. Aing jadi keder kieu. Sarok naon sih ieu? Ya ampun. Atuh pantasan aing keder ieu mah. Bener-bener nyata Dia dukun teh. kutang saronya. Utang saro. Lagi kutang Utang nini mah. Pantasan aing keder atuh udah heuh bau. Hutang Palsu. Tarik di kamanakeun.